Oh. Ya adina wan baihum. Jadi negarana Kampung. Mang Ohang. Sugan Mang Ohang pernah ngaji baheula aya ilmu nu apal keneh Mang Ohang. Aya nu nyetuskeun tahun baru Islam di zaman Khalifah saha sih? Sugan Mang Ohang pernah ngadenge di saha bae tina sejarah teh nu nyetuskeun tahun baru Islam di zaman Khalifah saha? Teuing nyakeun ka uing nya. Teu nyaho. Uing mah teu can pernah. Can lahir uing mah. Jadi lieur ka aing na ieu. Kieu. Ayeuna teh peringatan tahun baru Islam. Pan anyar-anyar tahun baru Islam teh di zaman Rasulullah can aya tahun Islam. Disebutna teh tahun Hijriah. Eta. Saha anu ngusulkeun? Lain uing. Sudah lain uing. Aing lain muding kasia lain. Nanyakeun bisa anu can nyaho jadi nyahoeun. Sugan Ohang nyaho saha nu ngusulkeun tahun baru Islam. Oh. Naon? Ih, amit-amit pamajikan Tuhan. Ohang apa sugana sejarah pernah dibaca di zaman Khalifah tahun Islam dicetuskeun. Sok serius na coba. Kekeh. Iya kekeh. Perlu dibejakeun. Bejakeun. Dawinnya gitu. Cocok ya. Heeh, sugan ge dina salahna dibenerkeun gitu. Kapan kita untuk salamat ke zaman Khalifah saha? Cenah-cenah ka batu nungguan. Taningan Umar bin Khattab kerjaan Khalifah. Presidennya. Heeh. Khalifah teh. Saha usulna? Hah? Usulna saha? Usulna saha? Kebanyakan mereka. Ini wih mantunya. Masih. Lagi di lapak ngobrol di Ini pasti ngalibat kakak menuju lapar kawin. Teman masih kecil ya. Jadi cari tanah. Ame hafaleun pemuda zaman ke Khalifah Umar bin Khattab. Sok aya surat di negara-negara lain. Tapi can pernah dialesan. Sabab Erana kunaon? Era teu boga titi mangsa, teu boga identitas. Oh, teu boga identitas tahun. Sedangkan di ditu mah pan aya nu naon teh? Make tahun bener. Tahun Kipti, Miladi, Masehi. Wis Ohang ya kan. Sejarah Ohang, sejarah. Cek saha? Hah? Cek saha eta? Cek maneh? Terus kemana? Nyapa neta hari tete. Nah, terus yang mereka diusulkan Masna Usaid bin Ali. Usaid bin Ali teh kumaha tuh lamun urang yeun gitu. Islam. Non tahun urang tahun Islam. Nah, kumaha tuh kumpulkeun. Tah eta sia. Atuh aing di rewas. Lila yang kesanduan sama ayo bener jadi kumpulkan sahabat para sahabat dikumpulkan aya nu ngusulkeun kumaha lamun miladna Kanjeng Nabi dihitungna tina maulid terus ditarima henteu terus kumaha ngomong wafatna tina wafat dihitungna teu ditarima terus ayeuna nama tah ngomong ieu nama Kanjeng Ali teh Sayyidina Ali deh. Ngusulkeun make kumaha lamun di tahun hijrah we cenah. Dimulai hijrah. Tapi diterima. Diterima eta sepakat. Tah eta sejarahna Ibu sepintas. Gitu. Jadi mulai perhitungan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab, usulan Sayyidina Ali. Ketika Umar bin Khattab sok nampi serat di negara-negara tetangga nu hayang berhubungan bilateral.
dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab cara ngabalesan sabab isin can boga identitas tahun negara nu saja dina surat-suratna nganggo identitas tahun negara masing-masing. Tahun Qibti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung, maka Ali bin Abi Thalib nu usul tos eta we tina Maulid Nabi jadi tarima. Usul deui tos tina wafatna Nabi itu na tidinya jadi tarima. Usul deui tos tina Isra Mi'rajna Nabi jadi tarima. Akhirna nu ditarima teh tina hijrah Nabi anu diusulkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhirnya diterima. Ngan sahabat nanya, nah Ali pakai kudu tina hijrah, engke sampikeun ohang dengekeun ya. Jadi pertanyaan. Tah eta kitu eta. Lain jadi pertanyaan. Eta di norolan. Norolan. Ai ini kunaon mah dia sebut ka dieu ari nyaho mah. Teh heula. Pan aya doa-doa penting anu ku ohang kudu diajarkeun ka barudak. Sok hayo. Benar teh? Cicing heula. Si poho tuh yang poho lebih ke mana tadi? Tah eta kitu. Terus nanya, tah sahabat teh make nyokotina hijrah. Sayyidina Ali sabab gerbang pertama penyebaran Islam di seluruh dunia adalah dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya jangan bantah sebagian umat Islam sebagian orang-orang yang anti kepada Nabi Muhammad, anti kepada umat Islam bahwa Nabi teh seorang penakut karena takut oleh Abu Jahal. Maaf, Nabi Muhammad desir musuh Allah, justru paling berani Rasulullah ketika menghadapi musuh Allah. Jadi hijrah Rasul sabab awal gerbang penyebaran Islam. Nepilah ka urang kajelekong hijrahna aya hikmahna tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bu Pak, orang geus bisa ngaji, ayeuna mah alhamdulillah da tiba heula diajar alhamdulillah. Bahkan doa memeh dahar. Memeh dahar teh Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Terus doa rek asup ka WC apal keneh? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Doa keluar WC. Alhamdulillah ya. Ada waqafani. Eta dan keluar WC. Doanya dot WC. Mewek biasa. Mewek sih. Kan kabayang lamun asa kudu doa nya da Jeung sadar banyak kudu ku aing disuruh pun. Iya ini. Jadi kabayang teh heula. Doanya dot speed. Jadi lapar. Nah, coba orang calik deh nya, calik deh. Bereskeun heula ieu. Nah, gitu Ibu. Alhamdulillah. Mangohang geus jadi santri ayeuna mah. Paling rajin ngaos Bu, alhamdulillah. Doakeun sing saleh. Sing loba jobna nya. Dan bakal ibadah insyaallah 2002 hiji 2022 insyaallah per akhir pertengahan rek umroh bareng dengan Jasa Barok insyaallah. Yang ada naik di Wisnu teh naik di Suneng Panayakan kabeh dibawa. Amin. Kamu jawab saya. Bener Kang Desi. Yes. Dah hijrah Rasulullah SAW jadi pacuan pencetusan tahun Islam. Tak iya nu kudu diramekeun kurang syiar tahun Islam. Punten Ibu Pak. Lain orang teu menghargai tahun nasional lain. Kan kadang-kadang sok teh adil. Umat Islam nasorangan aneh sok teh apal kana tahun nasorangan. Terus teh. Karena tahun Islam nasorangan aya tahun sabaraha Islam. Tuh kan ngahuleung lolobana. 1442 Hijriah. Ulah karena tahun bulanna bae bulanna umat Islam loba teh ararapal tong anakna indun bapak teh nyahoeun bulan Islam nu ka hiji naon itu ngahuleung itu saeutik hiji Muharram 2 Safar 3 Rabiul Awal cuma datang ke Jelekong jadi mulut ngaran Hijriah
Rabiul Awal. Beres Rabiul Awal. Beres Rabiul Akhir. Saya menyebut Rajab, apa? 2 bulan diliwat. Beres Jumadil, beres Rabiul Akhir. Jumadil, beres Jumadil Awal. Beres Jumadil Akhir. Rajab, beres Rajab. Sya'ban. Ngaran Hijriyah Sya'ban. Sok rewah bawa ke Mekah. Ngahulan orang Arab ngadengin rewah. Nah, rewah. Sya'ban. Can pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawaha. Tapi beres Sya'ban. Ramadan, beres Ramadan. Syawal, beres Syawal. Dzulqa'dah. Hafid kalender Jawa, kalender Hijriyah. Nah, Dzulqa'dah sok hafid bawa ke Mekah. Ngahuleng orang Arab kadangnya hafid mah huwa hafid. Dijawab orang diri harja hafid istahar kejepi. Dzulqa'dah itu bulan ke-11, bulan ke-12. Dzulhijjah. Cik atau balik Muharraman teh wow-wow kan bulan Islam ke anak kurang cenah bangga jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Iya mah tahun batu dirame-rame kadang-kadang silakan tapi tolong coba spesialkan tahun agama orang sorangan. Nah, Desember gedeng ke Januari Masya Allah Monas panggung lagi gede tahun baru masih tiap tahun bener eta beres tetangga aing sama mobil baca kana Monas ji nah tahun baruan ji marawat tarompet ini kita melang mati corona tapi kan Monas pada itu Masya Allah musik ti isu kene lohor bari panas-panasan ini tambah ku Ancol, wih panggung tahun baru. Lebor. Dar adzan di Istiqlal maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monas. Ya Allah, menjelang jam 12 mari lu ngitung 10 detik mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maksiat mabok ayah teler bualata der isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta gubernur ngahuleng ini kiriman dari Bogor. Walaupun orang Bogor kabeh ngajawab sorry aing teu ngirim cai. Maaf datang mah bencana geuning teu pilih-pilih kabeh kabage. Antang lamun dielingan ku kiai nurut, ya mah dielingan masing-masing kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, ceuk saha? Datang mah bencana kabeh rugi. Can pernah aya bencana musyawarah, banjir bandang musyawarah can pernah. Tsunami musyawarah can pernah. Sugan cek tsunami belok, imah kiai liwat teu bisa. Imah kiai beak. Kiai nama salamet naik tangkal kalapa ngangkot di luhur kieu neuleuh ombak make kolor ke samping ngati heula ka bawah tsunami untung kolor panggil coba menjeng kolorna ka bawah kata tipukur ka mana hiber bahese dengan kurungna da geus ngarti manutna cicing ini kos ngarti ya. Ya Allah ya Rabbana datang bencana kabeh kabagean geuning kabeh teu bisa masing-masing bener anu ngajakan masing-masing ka kiai masing-masing kiai lamun kiai na sarwana oke masing-masing siapa mandi sorangan ayo sia ayo
lamun kiai na dendaman ribu anu pae pamajikan datang ceri ka kiai aya naon ceuk salaki maot kiai terus kunaon lu geus ngamandian nuan kiai ceuk bejakeun ka salaki aja nu geus pae masing-masing kacau kiai gitu teh leuh lamun anakna beungat ceuk anakna daripada mayit bapak geus paeh kieu bau eueuh nu ngamandian taekeun kana mobil kamana steam mayit di steam kalian huluna geus seseuh lah pakai kanebo terus pakai kiat kana herang beut mayit kan dikubur bawa ka showroom siapa yang ngeridit mayit gitu. Oh butuh ku kiai butuh masing-masing kiai teu bisa gitu urang saling membutuhkan leres tak loba masalah loba bencana loba musibah sabab aya nu ngondang Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah ceramah deukeun santrina dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor musibah lamun eta nu ngondang musibah geus alalaya di Indonesia santrina naro sa Syekh ngondang musibah di Indonesia hiji geus loba jelema poho ka Allah ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat kuleungeuna kuateun beas 2 karung diangkut ku sukuna kuateun kuleungeuna kuateun tapi ke loba jelema teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu beas 2 karung teu kudu besi 50 kilo anu keur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuateun sadaya Syekh nu ngondang bencana di Indonesia di mana loba pamimpin geus sarakah geus teu mikirkeun rakyatna miliaran triliunan diakutan rakyat kasangsaraan leres teh geus aya zamana nu kitu aya sadaya Syekh loba umat Islam paling nyieun masjid tapi mung geus sia atuh nya nyieun masjid mah papanasan eta biaya di jalan wani gentong di tengah-tengahkeun bari gegerewekan lemparkan saja mangga tina apansa hatur nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan jara rungsep sok aya nu menta jariah di jalan sok aya kudu mah aya nu kaya maaf nu sugih era panitia bubar gentong kasisikeun mik gulungan dalam mun teu menta biaya ti dieu masjid di mana biayana kuring nu ngabereskeun hebat ini dia imah 5 lantai imah itu WC lantai kelima ngising naik lift keluar dina lift ini bunga goblok ngecek panitia atuh nuhun bade diberesan ku akang abdi moal papanasan di jalan geus tong loba omong gentong kasisikeun kabel mi gulungan sabaraha di biayana sabaraha di masjid biayana kirang langkung 800 jutaan geuning loba keneh teruskeun heula di jalan goblok mun aya jelema nu kitu rejeng asupna gentong dorolongkeun nepi ka Pangandaran ka ditu ya Allah ya Rabbana daek paparasan di jalan mentan jariah jang masjid tapi begitu masjid geus dijieun eta menta jariah di jalan ka masjid berenang giliran menta jariah ka Papua jauh eta ya Allah ya Rabbana sadaya Syekh nu ngondang bencana di Indonesia geus loba jelema ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungan pernah dihisindir ku Bang Haji Roma Iraha eta favoritanya eta baheula engke leutik di pasantren inget eta lamun gigireun pasantren di lembur aya layar tancap baheula misbar dirimis bubar baheula nonton film layar tajam film teu jauh Dono dari Prima Adven Bangun Iblorong terus Soneta Satria Bergitar Oma gagah asa film Oma mulai suka nonton make kuda tau mauna gitar jeng 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 kadenge keneh tak lain musikna eta jeng 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 jadi kayak Rocky dulu aja kan musik wah salah mencet kayaknya Oma bijil aku udah jeng 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 tintok Oma
Salah naon eta? Aing. Pakarap eluan nyebut kumbang. Penting aing di Cianjur ceramah nyaritakeun eta, nanya kan mau hadir salat naon ibu eta? Salat Haji Sepuh Barok, niru salat kuda mendingeun. Ayo di dieu salat kuda. Bye. Ditembak omak. Kena karena sekolah ketihan. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua kejahatan akan ada akibatnya. Aku yakin. Assalamualaikum. Yes. Omah jeung penjahat ya. Assalamualaikum wahai. Eta soleh na omah teh jeung jahat ya. Assalamualaikum. Eureun kuda daya awewe nyebrang. Ditanya ke omah, kau teh itu Rika? Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah ini. Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Wes. Subhanallah. Omah didatangkan jamaahnya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syahnya berikut ini. Omah lamun aya kejadian pasti nyieun lagu bae. Gara-gara saya musibah loba datang ke Indonesia, dijawab ke omah. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang kata ciri Omar lamun nyanyi ujungna muriang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, ngaramkeun muludan, ngaramkeun rajaban, berjamaah oge ngan kudu duaan. Lamun geus nginjem duit, jadi kan jadinya eta lah. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta, pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Aing geus nyampikeun moal disalahkeun ku Allah ya. Karena saya ceramah didinya lomba Bang Emo kusya teu dibahas, Gusti dibahas. Jangan mana ya? Salah tadi. Ya kemarin jalan mana kumaha lelekeun ku Gusti. Kasih kuah barok tulungan. Sorry. Aing geus ngaskeun kusya teu nurun. Beda tuh Bang Emo kesel. Maaf. Bisi kebiasaan kuno gitu maaf gara bersihan dayana Nabi ngancam kullu lahmin nabatan minal haram pannaru aulabi. Setiap daging getih nu dicitak tina kadaharan hasil haram maut teh kaburu tobat. Maaf di akhirat beuteungna isi diteunna bakal diganti ku Allah useun neraka. Naudzubillah min dzalik subhanallah. Yuk urang hijrah dayana yuk hijrah yuk siap. Ulangan sakadar diperingati tapi orang belum milu hijrah. Non hijrah orang hijrah orang minal jahli ilal ilmi, tina bodoh jadi boga insyaallah paguyuban di dia insyaallah bakal aya pengajian terus-terusan moal terus. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ibu berboga ilmu hijrah teh ayeuna jadi jelema bodoh ripuh. Leres deh. Baru masakeun urang jadi jelema bodoh ripuh hanya kalbaheula teu bisa bahasa Arab. Sakalinan aka ke Mekah umroh haji teu bisa bahasa Arab ripuh urang. Tadinya kalasana bodoh sia kubar. Gara-gara terbiat belajar bahasa Arab. Beli tol lagi ribu yang berulang. Umroh pulang belum bisa nawar. Orang Indonesia banyak banget halal. Cuma orang Arab halam. Itu jadi. Itu halal yang nawar.
Udah ngahulang ya beli korma gitu, coba baturan, guys beli korma lagi, cas bisa ngobrolnya, aing tenang, bisa saya bahasa Arab, dah sapokoi, bisa can pernah saya ngomong bahasa Arab, ji, sholat bahasa Arab, aduh sholat mah, tenang ji, yang penting bahasa Arab, bodoh pede, eta kada gua ini, bodoh tapi percaya diri. Orang Arab kan ke sekolotan udah gang korma nyebut abu ya nyahun abu ya cek babaturan balik nunjuk karena korma usalli ulang Arab yang diriwat bisa orang tenang jadi penting bahasa Arab batur lirik tenang orang Arab lirik di Indonesia usulnya korma seorang Arab beneran penting korma yang laku. Orang Arab bisa bahasa Indonesia loh, TKI ngajar di situ. Seorang Arab Indonesia kilo, nah kilona disebut. Babaturan nggak tidak ya kilo, oh berarti nanya barang kilo. Dijawab babaturan, abu ya, dalah, taruh kantin. Maksudnya kilo. Orang Arab makin pusing, aing kumang ngiloan. Orang Indonesia melikor mati rokaan. Orang Arab, oh mungkin maksudnya 3 kilo, gas, keduk, korma, ditimbang. Begitu ditimbang, dina kiloan, jarum kiloan, muter, roba. Daya beban korma, babaturan sok tahu ngaguak beri nunjuk karena jarum kiloan. Abu ya, mustaqbil ala kiblat. Orang Arab pusing, langsung nangtung beri molotot ke babaturan Indonesia. Ada anakmu malillahi ta'ala, Allahu Akbar. Orang Arab goblok lohor kan ngajak sholat maghrib bodoh ngariweuhkeun batur mata ulah jadi jelema bodoh pemuda ulah bodoh ngariweuhkeun pemuda bodoh sok tahu tadi mah pede ya mah sok tahu bodoh sok tahu cicing nongkrong sisi jalan seberang jalan aing ini keur nangtung cik budak ngora aing hasil hijriyah kudu boga amal soleh ini rek mentas bantuan baik ame menang ganjaran tanpa tangannya dicakal ini mentas bulu ini amak-amakan bablas nenek dibawa kampanye geus tau bae omong nu mobil beres mentas cek budak ora kunaon mangambek kuduna mah nganuhunkeun ausya aing kalak mentas dibalikeun deui ka dieu cek budak ora kok hari mata dinangtung di ditu rek mentas apa rere tadi mah aing belah ditu menang hese aing mentas nu salamet dibalikeun di usia ka dia so tahu ngeripukeun ini budak ora tanggung jawab kenema dipentaskeun deui ku abdi hayu mong aing sorangan ge bisa ini lah deh goblok kalau ini batu rek mulang tarik nih rek tobat eta budak orang geus mah heuh dibantuannya ulah aing bisa blagu untas jalan aspal kieu seribu di tengah aspal leuleus capek leuleus lah di tengah atuh lain tempat pangeureuh tengah jalan aspal leuleus motor preman di tengah untung belok eta mah cicit preman ngadak nih tolong nangtung di tengah jalan siap ini digitukeun lain mentah murah malik ngadak siap nu tolong nabrak aing teu keuna astagfirullah cek preman nya begitu mah digiles ya jadi lapar deh teh ulah jadi jelema ibu na rumah tangga maaf ulah jadi jelema bodoh kudu boga ilmu supaya mampu ngarahi cinta dan rindu suami siap bu ayang teh kada bicara oge tetap setia hayong teh ilmu nanti lu hiji sing pinter nyerangkeun hate caroge ku bahasa ulah culamun ulah cewek ulah popo rotak kami muncrat jadi pernah mengecelak nyai kada sekedar mohon akan pada yang rendah suara
Siti Khadijah dipanggil ke Rasulullah. Ya Humairah, bunga mawarku cantik, sini sebentar. Labbaika ya Rasulullah, rendah. Ibu sok itu. Oh. Ada tadi laporan ngaji, ibu-ibu di Jelekong mah balalager, tara cerewet pokolotot kasalaki salaki keur loloba duit mah. Untuk bawa duit kumaha sarua aya orang Cikampek. Ngadenge hargana naik. Oh, bibir awewe meureun. Salaki ditung keripit. Berat bawang diberi nyungsung teu berat duit kasalaki ngajak perang. Salaki duit na carang kasalaki wung-wung bang-bang di dapur mani trongkreng-krang budak kabeh kabarerang. Mun salaki loba duit kan salaki cabat cingit bari gutak ditakdirit habibi teh sayang berit. Dengekeun awewe dengekeun. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing. Mending buka ku tanjung samping, asal bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung, dan orang geus melendung. Cek ibu salaki cekekeun juri. 2. Senangkeun salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah lamun ngobrol jeung Rasulullah tungkul, gak berani melihat wajah suami. Ibu kitu teh lamun ngobrol jeung saroge. Kumaha teh dipanggil ke Rasulullah gelis kada sakedap badeanan Gusti upami teu ngarepotkeun pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga Gusti didamelkeun raos tingkahna akhlakna beda jeung Khadijah karawang ya kongkong salaki baik di sawah nyai panjenengan kopi rojo tidak perlu jijik emos gelas sendok gubrageun hareupeun salakina gieun geusnya ulah manja ieu teh kan manja mun teh kitu sama nyatu tiba kopi untuk batur kah termos adalah kesel gula salaki kopina mana kerok beung sia astagfirullah naracun salaki nyeduh daki salaki balik di mana-mana teh hasil. Khadijah tetap senyum. Rasulullah ketika moneter nggak ada tuangan leuteun makanan teh aya. Rasul milari rezeki so Rasul kasbul halal wajibun. Neangan nafkah nu halal wajib hukumna. Rasul berangkat. Pas uikeun lengo. Khadijah tetap senyum. Kunaon anjeun senyum padahal kaula teh hasil. Gusti, abdi senyum taros bingah. Bingah kunaon? Ningali jalmi nu paling dipikah cinta ku abdi ayeuna uih aya di payunan abdi. Tapi kan anjeun lapar, Gusti, abdi tos niat saum teh enjing oge. Ari Gusti saum, kaula ge saum, atuh urang saum sasarengan ngajak puasa. Salaki babawaan lengoh teh babawaan teh puasa. Dan ngajak gendut. Salaki balik lengoh nyengso. Salaki na salam teu dijawab-jawab acan, ngogere curiga, aing mah curiga. Naon sia teh encan diuk-diuk acan ieu teh. Lah teu hasil deui pasti. Geus kumaha tuh aing usama geus ti isu balik waya kieu pan nyai kumaha tuh sabar. Akang bisi lapar itu di dapur aya goreng sabar. Goreng sabar. Cuk salakina kawalat sia nya ulah kitu. Nah, cocolkeun kang kana kawalat. Kemudian lalang. Salakina naik darah, karena capek teu bawa duit pamajikan ngadar cek salakina geus hayang naon sayeuna. Ya tuh kang urang teh puluhan tahun rumah tangga kamajuan. Tatadis yang ngomong atuh hayang maju mah. Ayangan roda. Soalnya nepi ka mana pae didorong. Lain gitu kang tuh batu mah imahna, mobilna bahkan tadi keur pangajian ibu-ibu gigireun ibu-ibu bongkok. Kunaon? Korong-korong akang genep kilo. Saya teh mah ngaji deuleuhan emas. Salakina mingkin ngadat. Geus hayang naon ayeuna? Pisah we Kang. Alus pisah. Ya budak kumaha? Bawa aing teu ngaju. Heula laki mah teu ngaju. Harta naon aing teh bukan naon? Haung hiji-hijina bawa. Imah bawa, imah ge bawa sia. Akang di mana? Aing milu. Atuh ngabdi ka meh ngungsi ngara-ngara ngusir. Ya Allah, ya Rabbana. Bo, rumah tangga pasti ada permasalahan leres tuh. Jadilah istri yang soleh yang berilmu. Amin.
Tilu, senangkeun hate salaki ku dandanan. Kecantikan ibu kanggo saha? Bohong. Suami yang ojek jelekong. Ke pasar ke undangan babak belur pabrik cek parina kada belur kayak belum kararaya. Ya pojok disemprot. Ojek aja ke pasar jeleng. Salaki nama teh kabagean. Coba kecantikan ibu buat suami. Suami pulang jam 5 sore, ibu beres sholat asar dandan. Hasil hijriah. Anak nonton mah undangan saha nu hajat. Maka ngajemput Bapak ke bandara mah ka bandara di mana Bapak sia di sawah naik kapal. Tong loba nanya di aing kana irung blok. Yang salaki hasil ngaji aing kamari. Kagelisan aing yang Bapak sia. Beres dandan, buka hadang jendela, tinggali keluar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, ganjaran tasbih abdi nu dibaca, dugikeun ka caroge nuju di jalan, salametkeun Gusti. Hebat. Pasok itu ngelakeun sana. Pasok. Alhamdulillah hebat. Mudah-mudahan Allah ngahampurakeun ngabarohna. Amin. Pasok keluar bieu mencurigakan aja. Salaki katingali datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai panto dibuka Excel na panto. Salaki naruas. Baiti jangan rumahku adalah surga. Buktinya bidadari menjaga. Ya Allah, di jalan di Pademelang seueur nu gaeulis, tapi ternyata ini yang lebih cantik ya Allah. Bibir mentok, salaki namuji. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Lipat medok cangkang jengkol. Untung saya cangkang ngalamun tangkal nariu. Ya Allah ya Rabbana. Ibu nanya, Asep, Siti Khadijah bisa solehah gitu, aya nu ngadidik, aya nu nyontohan, aya saha caroge. Nah, nya Rasulullah. Makana peringatan jeung Bapak, lamun hayang gaduh bojo solehah, syaratna Bapak nu jadi salakina kudu mere contoh soleh ti heula ka pamajikan. Cicing dikenaan bae, bener cicing. Yang tiba heula yang resep ka lalaki. Begini, atau yang bahaya resep ka lalaki. Iya dijamin. Lamun Bapak yang disopanan ku bojo, sareatna Bapak anu kudu ti heula mere contoh sopan ka bojo. Puas. Kenapa Siti Khadijah mulia bahasanya? Rasul nu kamimitian nonton manggil ka bojo, geulis bunga mawarku, ibu sok begitu-gitu ku salaki. Dengen ojak kasih. Kepel dengekeun Herman, Jody dengekeun. Ya Allah, ndik dengekeun. Lanjut aing eta. Itu Rasul manggil bunga mawarku kada sekedar pani urang malain ka pamajikan jenong hadieu. Ya Allah atuh pamajikan leuwih kasar ngajawab naon jebrak. Si jenong jeung si jebrak. Cek ibu-ibu yang boga modal balik ya. Ibu balik ngaji omongan salaki kadenge Kang tadi ngaji kadenge Rasul maka bojo manggil bunga mawar. Maka masuk umur-umur bakal cantik. Salaki ngagoa wajar. Siti Khadijah dipanggil bunga mawar sabab gelis. Hari siap. Coba majikan Allah gitu aku goreng-goreng orang ke cinta. Budak geus 3 likur. 23 itu budak. Gara-gara cinta. Oh, siapa yang panggil bunga? Ya kamu sekali-kali aku oke. Hei, bunga jawer kotok. Bau. Ya Allah. Dari pamajikan mah anak rakyat, orang menjadi salaki pemimpinna gitu. Berarti rakyatna soleh, sebab pemimpinna nyontohan soleh.
Kurang bakal dipentak bertanggung jawaban dia yaumil mahsyar, menjadi pemimpin, bapak, lelaki, awas. Bisa didakwa di hadapan pengadilan Allah bari tadi semua pengacara. Anak bakal naik banding di hadapan pengadilan Allah. Ngadakwa ka bapana, pamajikan naik banding di hadapan Allah. Terido abdi kana neraka sorangan, hayang jeung salaki abdi. Sabab abdi geus diamanatkeun harita ka salaki abdi. Tapi salaki abdi ngalalawarakeun kana ieu amanah. Abdi teh ibadah, abdi bodoh diantep ku salaki abdi. Terido abdi hanjing salaki, digusung salaki. Can anak kada ayeuna dimanja-manja, diraja-raja, diratu-ratu eta anak maaf lamun dijauhkeun tina agama diantep ku ilmu bapana, siap-siap bakal digusur ku anakna kana jero neraka. Hijrah tina bodoh kana ilmu. Kadua minal bakhli ila sahih, tina pelit jadi berehan. Hijrah eta. Nu katilu minal kasri ila zuhdi, tina gedul ibadah jadi rajin ibadah. Nu kaopat minat tafarruq ila ittihad, tina perpecahan menuju persatuan. Mudah-mudahan emang manfaatna. Pas jam 12 naik jam 10, 2 jam simkuring nyumponan di acara, bahkan lebih dan lebih nama gratis. Apunten lo bakal bodohan simkuring, mudah-mudahan ku Allah sing diampura. Pamelasna senjata nikmah khusus kamu pribadi simkuring umum bahasa dayana. Doakan ya silaturahmi simkuring awal itu perdana silaturahmi sama keluarga misalnya. Dunia abadi dia kadang ketemu kita menjadi wasilah. Kang Ohang kulit ke Cikampek, pas di Cikampek simkuring ke acara pengharaman anyar-anyar kamari santri pengharaman Ohang datang naik Ohang yuk jadinya wasilah simkuring kenal jeung Dadang. Alhamdulillah nyambung silaturahmi gak putus sebab dia jadi doa anu moal aya putusna. Amin. Di kasepuhan simkuring di dieu simkuring biasa dia alhamdulillah diidam-idam di baheula sok kaliwatan gitu. Kampung seni teh kaliwatan simkuring ngaji kasih parah kan. Sering kali liwatan di nikah ya bahkan anjing simkuring di anjing mah di Bogor heula Cigombong terus ugi salasana di Ciwidey ugi rebokna terus ka Bekasi ugi Kemisna Tangerang Balaraja ugi Jumat Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang macam beres aing ngomong gitu mun aya nu ngondang eta ini ibu bae mun aya nu ngondang ari eueuh mah jangan yang kali itu sesorangan eueuh nu wau madem ngahuleung ing di burung ieu eta teh mun molor di imah sebelum ngahampura insyaallah simkuring biasa kali deui sok sanajan teh acara insyaallah jadi jalur silaturahmi simkuring ka dieu asal ditarima we ku adadan simkuring ka dieu ya yang jarah terus simkuring ka dieu sebab lo bae ilmu almarhum ilmu abah sok dicana ku simkuring bahkan ada pengalaman hidup simkuring sareng abah alhamdulillah antara tahun 2006, 2007, 2008 waktu di Garut, di Wanaraja, terus di mana? Samarang, Bogor hanya ceramah, abdi ceramah, sapanggung tenyanak kanayagan khusus ceramah haji pangkulnya akan suwa capek nyamangat terus sajam simkuring naik sajam setengah dimai uwi sasana terus di Wanaraja simkuring lah naik kang abdi heula naik sok ayo kang istirahat heula ingat perjalanan aya amanat-amanat terutama ya tentang kereligian lanjenana alhamdulillah ketika istiqomah bahkan seni wayang dijadikan sarana dakwah jadi ibadah anjeunna teh eureun ngahibur ka jalma-jalma ngabungahkeun hate batur sedangkan yang ngabungahkeun hate batur jadi nilai sedekah berarti istiqah itu kata sedekah almarhum itu halus suruh ala qalbil muslimin sedekah ngabungahkeun hate batur itu adalah sedekah nilainya jadi sedekah mudah-mudahan sing dirasa dijaga ku Allah terutama almarhum Bapak Haji Asep Sundar Sundaria sing ditutup aib-aibna ku Allah yang mudah-mudahan jadi pengantar anjeunna lebet kana ridho jeung surga na Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين